artis. Kemudian orang benghar, bisa kan gitu kan dia, bisa kan dia matik mall. Jadi hayang jadi artis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilayah dia. Terus hayang jadi artis. Budak zaman ayeuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Wiwin, sok mangga tuh kalau batalan. Teh mangga tasina eta. Oh, bade ka Tasya. Sekarang tinggal hewannya. Kayak naon, Win? Biasa orang ulin yuk ah. Kamana? Kamana we? Kumajingna. Aya tuh. Kalau orang berbeda kasih naon sih? Ulah lila GPL. Iya. Geuning aya Tasya sareng Wiwin, aya naon? Biasa orang ulin yuk ah. Heeh, Ri. Cek barudak ayeuna mah ngahang-hang. Hang naon meureun? Hangout meren, hang naon meren. Heeh, eta. Wah, teu ngadan cekat naga meureun. Guys, orang tadi di Emang hayal jadi artis ya. Bisa mual ya? Ah, maneh sagala beungeut siga talakup tutut yang jadi artis. Artis mah kudu geulis, kudu pinter, jeung kudu manis atuh. Oh my god, get. Banget siga selain agama skill disebut siga tutut. Emang fakta eta mah cuy. Entos tong debat wae, jadi pusing kan paling si Wiwin. Ya saya pikirkan we kumaha si Tasya jadi artis. Kumaha mun kieu si Tasya dibully videokeun ku maneh Win. Terus asupkeun ka YouTube meh viral. Mau menjadi vloggers gitu. Bener, ajaran heula we Tasya. Maneh nge-vlog da maneh mah bisa ngomong bahasa zaman ayeuna. Nya. Ah, kayak jawabannya lagi mah. Nya sok Tasya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng jangan salam. Punten, sareng sahanya. Perkenalkan Bu, saya dari Wawa TV. Perkenalkan Bu, saya dari LDR TV. Oh, sareng wartawan. Asli kasupuna TV atuh. Natashanya ada, Bu? Oh, ada. Tunggu dulu ya. Tasya, gimana rasanya baru Anda? Stop, satu-satu. Rasanya menjadi viral? Tentunya senang atuh. Apakah ini pengalaman Anda terjun ke dunia vloggers? Ya. Anda memilih menjadi vlogger karena bayarannya besar atuh, Dak. Terima kasih ya Tasya atas waktunya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Cie menjadi artis bagi-bagi atuh plusna. BTW selamatnya cita-citana terus kacapai. Alhamdulillah, jadi berkat marani nuhun ya Win, Ri. Ya, sami-sami. Marane tinggalin anu ngajakan jadi bintang film. Coba mana nya? Eta sabaraha bayaranna? Kelak. 1 miliar. Si Tasya murah.